Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wassalasuna. Ari ieu bab anu ka-35 dina kitab Daqaiqul Akhbar fi dzikri abwabin nari, bakal nyarioskeun tentang panto-panto neraka. Salian tinyarioskeun tentang panto-panto neraka, oge bakal nyarioskeun penghuni pintu-pintu neraka. Wih, beki serem we iman caya, ya Allah ya Rabbi. Saur Ibu Ustadzah Ai Sukaisih teh mah, subhanallah, menikah reung cenah Kang Herman ngadangu sakarat teh. Ari saur Kang Yusuf mah cenah aduh meuni asa heurin alam dunya teh cenah ngupingkeun wae ngaji dako. Eta sakitu anu ngupingkeun atuh komo kuring anu macakeun lagi ngesing buringkak bulu sakabeh bulu geus sararudang. Ya Allah, tapi alhamdulillah ketika orang dibacakan ancaman Allah, pek orang boga kasieun, berarti tandana orang masih kene aya iman. Ainu teu boga iman mah dibacakeun naon-naon ge hari-hari bae, boro-boro aya nu buringkak bulu. Aya ge nu hudang nu disimutan ku bulu meureun. Saur Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ari panto neraka teh eta ayat 7. Sakumaha dauhanana dina surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maqsum. Wallahu a'lamu bimuradih. Laha eta tetep pikeun neraka jahanam sab'atu abwabin, ngagaduhan 7 pirang-pirang panto, likulli babin minhum, sareng tiap-tiap panto dina eta neraka jahanam juz'un maksumun, aya bagian-bagian anu tos ditentukeun pikeun saha, minar rijali wan nisa, pikeun lalaki sareng awewe anu durhaka. Naudzubillah min dzalik. Ruwiya diriwayatkeun an Rasulillah alaihi salam ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sanyana Kanjeng Nabi sa'ala parantos naros Jibril alaihi salam ka malaikat Jibril alaihi salam, akanat abwabuha ka abwabina hadhihi, wahai Jibril, naha ari panto-panto dina neraka teh eta sarua jeung panto-panto nu aya ayeuna di alam dunia. Qala, terus malaikat Jibril ngawalar pertarosan Kanjeng Nabi, la, tidak, panto neraka sama sakali beda sareng panto-panto nu aya di dunia. Walakinnaha, akan tetapi nari panto-panto neraka maftuhatun, eta dalam keayaan terbuka. Panari panto urang mah lolobana nutup komo, lamun di jero imah sagala aya bisi aya anu nyolong. Panto neraka mah dibuka, heug saha nu daek asup selalu terbuka. Eta saha nu daekeun barina oge. Minal babi ilal babi, timimiti panto anu hiji nepi ka panto anu lainna masiratu, eta jarakna perjalanan sabai mi'ati sanatin, 700 tahun. Masya Allah, panto nu hiji
ka panto nu hiji deui jarakna 700 tahun. Kullu babim minha, setiap pintu tina eta pintu neraka asyaddu harron, lebih dahsyat panasna minalladzina yalihi, daripada panto anu di deketna. Sab'ina dikpan, kalawan 7 kali lipat panasna. Masya Allah. Qala alaihi salam, teras Kangjeng Nabi naros deui ka malak Jibril, man sukanu hadhil abwabi, wahai Jibril, saha atuh jelema-jelema anu bakal nyicingan kana eta panto neraka teh. Qala Jibril alaihi salam, ammal babul asfalu, adapun jalma-jalma anu bakal cicing dina panto anu panghandapna, fafihil munafiquna, maka dina eta panto bakal carariting jalma-jalma anu munafik. Wa man kafara, sareng jalma-jalma anu kufur, min ashabil maidati, di golongan ashabul maidah, nyaeta kaum Nabi Isa anu kufur setelah menikmati hidangan ti langit teh. Wa alu fir'auna, jeung keluarga Fir'aun, eta bakal cicing di pantok panghandap. Naon ngaran eta pantok teh? Wasmuhul hawiyatu, ngaranna pantok hawiyah. Wal babusani, sareng penghuni pantok neraka anu kadua, fihil musyrikuna, nyaeta jalma-jalma anu musyrik. Wasmuhul jahim, ngaran eta pantok nu kadua teh ngaranna jahim. Wal babus salisu, sareng ari penghuni tina panto anu katilu, fihi sabiun, nyaeta jelema-jelema anu nyararembah patung. Wasmuhu sakorun, eta ngaran panto teh disebut sakor. Wal babur rabi'u, sareng ari penghuni panto anu kaopat, fihi iblisun, aya si iblis eta teh dina lawang panto nu kaopat. Wa man tabi'ahu, jeung jalma-jalma pengikut iblis. Wal majusu, jeung agama majusi, nyaeta agama anu nyembah seuneu. Wasmuhu ladha, ngaran eta panto nu kaopat ngaranna ladha. Wal babul khamisu fihil yahudu, sareng penghuni pantok neraka anu kalima, nyaeta agama Yahudi. Wasmuhu utomah, ngaran eta pantok teh disebut utomah. Wal babus sadisu fihin nasara, sareng ari bab anu kagenep bab jadi kana bab, sareng ari panto anu kagenep penghuni na nyaeta agama Nasrani. Wasmuhu sa'irun, nami eta panto teh nyaeta sa'ir. Summa amsaka Jibrailu, kemudian malaikat Jibril teh cicing henteu neraskeun deui cariosanana, padahal aya keneh panto anu katujuh, tapi malak Jibril henteu wantuneun nyebutkeun penghunina. Faqala alaihi salam, teras Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naros ka malak Jibril, ya Jibrilu, wahai Jibril, lima la tukhbirni an sukkanil babis sabi'i, kunaon wahai Jibril anjeun teu ngabejaan ka kaula
tentang penghuni-penghuni anu bakal nyicingan panto neraka anu katujuh. Faqala kemudian malak Jibril ngawaler, ya Muhammadu atas aluni anhu, wahai Muhammad nahaler salira naroskeun penghuni panto neraka anu katujuh. Faqala kemudian nyarios Kangjeng Nabi, bala atuh kantenan we Jibril, kau lagi hoyong terang saha sih penghuni eta neraka anu katujuh teh. Qala kemudian nyarios malak Jibril, ya Muhammadu ahlul kabairi min ummatika alladzina matu walam yatubu. Wahai Muhammad, ari bakal anu nyicingan panto neraka anu katujuh teh nyaeta umat anjeun anu ngabogaan dosa gede sareng mautna bari kaayaan can tobat tina dosa-dosa. Sawaktos nguping waleran ti malak Jibril nu sapertos kitu, fakharran Nabi alaihi salamu muksyian alaihi, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuksru pingsan kusabab nguping eta cariosan. Eta saking kunyaheun-nyaheunana Kanjeng Nabi ka urang kuat nepi ka pingsan. Nah, ari urang anu nepi ka melang ku Kanjeng Nabi ngedengi kieu teh boro-boro pingsan. Teu ngeureunceut-ngeureunceut acan. Ya Allah. Saking kuloba dosa urang nepi ka henteu tembus kana hate ngedengi kabar kieu teh. Falamma afaq alaihi salamu, maka sawaktos Kanjeng Nabi sadar tina pingsan, teras nyarios Kanjeng Nabi, ya Jabrailu, wahai Jibril, adomat musibati washtadda khaufi. Gede pisan musibah anu bakal kaalami ku kaula, sareng gede pisan kahawatiran kaula. Ayadkhulu ahadun min ummatin naro, nah kira-kira na bakal aya jalma anu asup ti umat kaula ka neraka wahai Jibril. Qala Jabrail, kemudian malak Jibril naros ngawaler, na'am yadkhulu ahlul kabairi min ummatika, sumuhun wahai Rasulullah, umat anjeun anu ngagaduhan dosa gede, anu ngagaduhan dosa-dosa gede bari maut nan can tobat bakal asup ka neraka. Sawaktos Rasulullah nguping wartos sapertos kitu ti malak Jibril, summa baka Rasulullah alaihi wasallam, kemudian nangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baka Jabrailu libukaihi, sareng malaikat Jibril oge ngiringan nangis kusabab ningali Kangjeng Rasul nangis. Wa qala alaihi salam, teras nyarios Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jabrailu, lima tabki anta wa anta ruhul amin. Wahai Jibril, kunaon anjeun make milu nangis sedengkeun pan anjeun mah ruhul amin, malaikat anu terpercaya moal mungkin asup ka neraka disiksa. Qala Jabrailu, teras malak Jibril nyarios, akhafu an ubtala bima ubtuliya bihi Harutu wa Marutu. Ya Rasulullah, kaula sieun diuji ku Allah dengan satu ujian
anu sakumaha parantos diujina malaikat Harut jeung Marut fahuwallazi abkani kusabab etalah kaula ceuri panjang pisan lalakonna malak Harut sareng Marut dicarioskeun dina Al-Qur'an ke iraha-iraha mun aya umur mun inget insyaallah urang caritakeun kisah Harut sareng Marut sawaktos Allah Subhanahu wa taala ningali kaayaan Kangjeng Nabi sareng malaikat Jibril nuju nararangis ku sabab sieun tina siksa neraka. Fa auhallahu taala kemudian Allah ngawahyukeun ya Jabrailu wahai malak Jibril wa ya Muhammadu wahai Muhammad inni ubaidu lakuma minan nari sanyanyana kaula parantos ngajauhkeun neraka jahanam pikeun anjeun duaan walakin akan tetapi la ta'mana min adzab kade anjeun ulah rek ngarasa aman tina siksaan kaula eta anu geus dijamin ku Allah bakal bebas di neraka ulah ngarasa aman tina neraka atuh komo urang anu teu aya jaminan sama sakali kade ulah coba-coba nganggap enteng atawa ngarasa aman tina siksa neraka ulah mentang-mentang ayeuna urang kerajin salat nepi ka urang bangga bakal bisa bebas di neraka belum tentu sebab isuk pageto terutama engke sakaratul maut urang belum tentu bisa mempertahankan iman kudu kumaha atuh urang kudu terus-terusan waspada ulah sampai wani-wani berbuat maksiat supaya urang selamana aya dina ridho sareng keselamatan di Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bishawab.